taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idon yang bagi ayatin bigo asarian likuli mutakalimin ay mubalikin al-fasah alatihiya malakatun yaktadiru bihala tabiranil maksud bilabid pasihin walidah kola wa kuluman bigoiri ilmin ya malu amaluhum mardudatun lam tuqbalu qoblal kalam wa ba'da salam. Tipayun puji kali syukur kasanggakeun ka Allah nu Maha Gopur. Alhamdulillah berkat irodah oge inayah mantena urang tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok na ieu haflah anu mulia munggu Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wasalam mugia salamina masing dilimpah curahkeun ka baginda alam habibana wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin atba'u tabiin, ka para syuhada, ka para sholihin tuluy ka urang sadayana. Mugia masing kalebatkeun umat anu taat ka mantena we teh syafati mantenakeun jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ningali dina katerangan ida usidal amru ila ghairi ahlihi pantabiru sa'ata. Di mana-mana hiji perkara dipasikeun kana lain ahlina tunggu karuksakanana gitu. Jadi lamun seugteh masih mukuring pabeli nyarios wayah ngawe. Naon sababna da sim kuring mah sanes ahlina. Pertama-tama sim kuring hatukeun deui nuhun laksa ketika bingahan kasedena jamaah warga masyarakat DKM Nurul Huda Sedekan oge ka jamaah reng-rengan guru-guru pribados anu sami icikibung dina bidang hal keagamaan anu di ruang lingkup nyaeta ku pangajian pangaosan sedekan saleresna palawargi sedena hapunten anu kasun hampura anu kateda atukeun deui nuhun laksa ketika bingahan kasedena jamaah warga masyarakat DKM Nurul Huda Sedekan oge ka jamaah reng-rengan guru-guru pribados anu sami icikibung dina bidang hal keagamaan anu di ruang lingkup nyaeta ku pangajian pangaosan sedekan saleresna palawargi sedena hapunten anu kasun hampura anu kateda kawitna mubalik teh sim kuring teh nyatet dina grup teh aya 10na. Subhanallah, eta balai ti Allah mah nya teu tiasa di cancel, teu tiasa dikumaha. Aya anu ngadadak cenah teu kirang sehat cenah ayeuna napasna teh nuju bengek cenah kitu. Teu wantuna di grup mah ngundurkeun diri teh ngan ngajapri ka pribados kitu. Aduh kumaha aja teh. Jeung ieu mah sedangkan jamaah karek jual manehna mah. Karek minggu kamari. Panggulan apa manehna mah? Bapak panggedena ieu teh tak. Sok wah hayang kena tuh. Hayang geus aya duit aya aja teh pamere ieu. Da komo da ajengan mah gitu. Sok anu 200, anu 500, anu 700 ajengan. Resep ada mah di DKM Sedekan mah cing dae. Mingoran ka Sedekan mah bahlagur ajenganana euy diajakan muludan teh hese. Tangan man ana ala khairin walau bisa tri kalimatin karena sarikan pihak di mana-mana jalan minulungan kana hiji perkara kahadean sarua jeung migawena lamun disedekan rek ngayakeun muludan aya nu ngabantu kudana ti piluaran sarua tah jelema eta ge milu muludan. Naon sababna man ana ala khairin walau bisa tri kalimatin kana sarikan pihak di mana-mana jelema nulungan kana kasayan walaupun ku kalimah teh akan tapi sapotong kalimah akan tapi intina mah ku saeutik artosna sami eta oge ngiring muludan ngan li anal ujroh bi tibaril masakot ari ganjaran mah hitung-hitung kana pagawean tong hayang disarwakeun nu 50.000 jeung nu 500.000 ta eta kuncina naon ikhlas kabeh bakal meunang ganjaran kitu. Nomor kayak gini mah nyata bakal bertambah dina harta bandana. Nomor kedua dawa lil marodi
majantenkeun tamak pikeun ka jalma anu ayeuna ngagaduhan panyawat rek panyawat hate rek panyawat lahir rek panyawat batin ku barokahna sedekah insyaallah bakal katambahan eta panyakit komok penyakit hate mah seueur teh penyakit hate teh so kaluang pribados ya mah kaluang pribados udah hari dina kasayan mah sesah salarasa mah tapi ka kiai mah gorowok deui eta ngajakan gawe pada lamun seuk ngemutkeun palawargi sarena sok urang ieu mah ti mimiti gudrag ka alam dunia anu digugulung teh anu dipenta tulung teh kaluang pribados ya mah nyari pribados we mes-mes keur ayeuna tengah peuting ayeuna ereng-erengan tapi tengah peuting pinjam dua punten ustad naon pun bojo bade ngalahirkeun ngunyuhkeun duana pangiduhankeun cai beres gitu lahir pun tentang ustad hayang pang ayeuna ngaoskeun marhaba kiai eta geus beres marhaba pun tanpa ustad itu bari nyepitan hayang ayeuna naon dipanghadiahkeun tawasulkeun geradeg deui ustad itu geus kitu teh dewasa pun tanpa ustad pang pamatahankeun naon sababna sieun abdi teh di akhirat ke di ayeuna naon ditagih ku anak abdi sieun abdi teh didakwa ku putra abdi sabab dina katerangan netelakeun kewajiban kana kewajiban ujanten ibu kan ujanten murang kalina tilu rupa ayu sinas mahu wa ayu lima bil kitab wa ayu jaida adrokahu kewajiban ujar dikolotkeun ujanten anak tilu paktong nomor kahiji ayu sinas mahu ngaranan eta budak teh sae da teu apal bisi salah ayeuna ngaran lumpat ya kiai kang kiai cobi hoyong pangaranankeun atrape pamasihankeun nami putra abdi teh anu langkung sae nu sae cek agama sae cek dari agama pantas dipanggil di hadapan manusia pantas ayeuna dipanggil di hadapan Allah da si dolin mah teu pantas di dunia teu pantas di hadapan Allah teu pantas kok itu menyangaran budak si dolin itu si jahim teu pantas nu alus mah tuh DKM Cicadas gaya itu ngaran nama kolotok bulutuk tadi kos itu apa ayeuna isim alam lako bae kos itu ngaji wae mama kolotok da mentak betul menyebutkeun mama kolotok teh di mana loba kolotok atuh ngambek tadi geuning nyarong mau disebut mama kolotok teh nya nah cenah buat menang ngabubur bodas ngabubur ayeuna hideung cenah bapak aing ngaran mama ayeuna ngampuan diganti mama kolotok padahal mah mainna teh heureuy kitu. Nah apa lu sih malam lakon da tukang ngaji atuh ada guru pribados gitu da pribados mah disebut teh ecek-ecek gitu tak kewajiban ujanten orang tua teh nomor kae di ayu sinas nahu kudu ngaranan budak teh nu sae wa ayu lima bil kitab nomor kaduana kewajiban ujanten orang tua ngadidik ka ujanten anak teh ngadidik ku perjalanan ayeuna tanapi ku pendidikan alkitab atanapi ku ngaoskeun Al-Qur'an beh dina ayeuna saenggakeun hadis nabi beh dina fikih jeung ayeuna sagala rupana jol we katerangan lamun urang rek ngaju ilmu fikih jeung ilmu ayeuna jeung Al-Qur'an urang kudu ilmu ayeuna ngaji ilmu nahwu heula bisi teh soleda teh tawa nahwu aula awalan ayu lama idil kalam idun aku lam papa bisi teh soleda gitu among anak tapi kaituna lillah gitu bisi kitu katungtungna bisi kitu wa anna Muhammad wa ashhadu anna Muhammadar Rasulillah nanya teu pantes gitu bisi da pribados mah komo ieu nya di kayeuna seueur santri alhamdulillah ieu teh generasi muda palawargi sadayana alhamdulillah lamun ayeuna teu aya pan subhanul yaum rijalul god pimpinan nu makan nu bakal datang teh nyaeta anak ayeuna nu ayeuna naon pemuda nu ayeuna da ulama-ulama anu geus ti payun mah tos ninggalkeun urang sadayana guru urang anu caket namanya pisan geuninganna teu acan samingon-mingon acan kersana mama anu di ayeuna Brebes urang dungakeun ku urang sadaya mugia mantenang ngawatna anak husnul hati sedengkeun wa mayyal mudopaya ti kholafa anhu fi robi idak mahudipa di mana mudok geus dibuang mudok ileh kudu tanggung jawab di mana ayeuna sehingga dina katerangan kitu lamun mudok geus eueuh maka mudok ileh kudu tanggung jawab saha atuh nya budak nu ayeuna ulama nu tah aya mah kitu inna likulli shay'in idza faraqtahu iwadun wa laisa li alimi idza faraqtahu iwadun sakur perkara di mana ninggalkeun sok aya gantina ngan teu saeutikeun wa laisa li alimi idza faraqtahu iwadun di mana-mana ajengan geus eueuh sok hesek yang gantina teh terkecuali butuh waktu eta meureun butuh waktu teh budak anu ayeuna teh
nu di pasantren ayeuna innali kulli sayin ida parok tamu iwadun walesa li alimin ida parok tamu iwadon eta da Bapak Lurah ayeuna keluar sok saparah hiji lamun Bapak Lurah ayeuna misi jabatanana geus seep we muncul seueur aya 5 aya 6 anu ayeuna jalonkeun lurah disadakan mama kolotok almarhum saha nu jadi penerusna coba saha aya teu kirang bara di masjid teh padorong-dorong tapi eta amakna da kamu masa dekatnya naon sababna ayo he ngajakan segala rupa kana ibadah ngajakan ngabangun masjid sakitu keur susah tah ayeuna mah kitu ayeuna bakal kamok he kamu masa dekatnya naon sababna cidiknya masyarakat itu bogoh hayu diajak ngam ayeuna ngabangun bangun engke mah di akhirat mah karasa apa karasa jadi contohkeun man ku nabi bedina ku para ulama gitu dasa perak 1000 perak 100.000 200.000 1 juta bahkan miliaran itu bakal surga pertanggungjawaban anak lamun orang gaduh duit 1000 eta duit teh di mana asalna lamun orang cek teh mah orang teh menang kuli macul boga duit 10.000 eta menang di mana menang kuli macul kumaha eta ayeuna nakorkeun waktu henteu korupsi teh kuli macul bakal ditanya ge mah ku malaikat gitu keur kuli macul teh ayeuna sehingga keunda ku sabab eueuh dunungan teh keur kuli macul teh leha-leha we cicing we disaw engke mah bakal kapangi ayeuna ditanyakeun dipertanyakeun eta duit teh lamun ku urang teh ayeuna menang kuli macul teh mah dibelikeun kana naon lamun dibelikeun kana misalna saumpama kana baju nah baju teh eta dipake naon dipake ibadah atawa napi dipake lalegegan hukum bakal dipertanyakeun 1000 perak 10.000 komo ratusan juta mah komo kitu bakal dipertanyakeun euy berat kana hisaban kitu nu mawi ku ayeuna sedekah jariah eta diantarana nu matak ngaleungitkeun nu matak ngalebur nu matak tanggung jawab ketika urang di ayeuna pariksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kitu. Wih dikena tadi nomor kedua kewajiban bijatan orang tua akan bijatan anak teh wa ayyu limabil kita panghese-hesena da pribados oge kapun guru setiap minggu setiap pada Jumat pribados dongkap ka ayeuna masjid ayeuna DKM Al-Huda sedekan nyana ti bumi mah kitab jingging bukakeun jika nu bisa we da mah teu bisa we waras video sugan we teh motivasi ningali video ieu seueur jamaah gitu da pancen tadi teh man anak da emut mana anak la khairin walau bisa tri kalimatin kana sarikan pihak itu we emut teh di mana jelengan-jelengan kana kasean mah sanajon ayeuna saalit oge bakal sarua jeung migawena contoh ieu urang bere muludang torojol tadi ayeuna nu nyanak engkel nu masihan teu sik sarua eta ge milu muludang kitu torojol ayeuna naon kieu rudal ti kulon teh mawa naon nggo minuman sarua kitu ngan peda li adal ujroh bi tibaril masakot ari ganjaran mah ngitung-ngitung kana pagawean lamun loba meureun beda deui gajina lamun saeutik beda deui ti kalohor masa kitu gajina lamun ti kasar masa kieu tah eta we kitu wa ayyu lima bil kitab nomor kaduana ngadidik budakku kitabna Allah kitu pakuluman bi ghairi ilmin ya malu amaluhum mardudatun lam tubalu eta nu paling paur mah di mana-mana jami migawe hiji perkara teu dibarengan ku ilmuna maka amalna bakal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala deukeutkeun we ku urang teh digelarkeun ka alam dunya teh tita ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ibadah urang teh jeung ilmuna henteu lamun seurang dina salat teh mah jeung ilmuna henteu apa teu batalna salat apa teu sahna salat timimiti syaratna sholat, timimiti syaratna jeung rukunna sholat urang apa henteu sedengkeun kudu apa eta teh moal apa lah urang teu tolak ilmu teh wajib sabab ibadah sholat 5 waktu ge wajib kitu sedengkeun dina katerangan netelakeun idah rudat di sholat rudat sairul ibadah wa idah kubilat di sholat kubilat sairul ibadah loba amalna mah harta 1,5 hektar disodakoheun gitu mau nggak haji gue sabar balikan kamu kan ketika ganjaran sholat ditolak ku Allah Subhanahu wa taala punten sadaya di mana-mana sholat ditolak maka imam tapi di mana-mana sholat diterima maka amal ibadah orang sadayana bakal ngahijingan di mana-mana sholat orang ditolak maka amal orang sadayana bakal sia-sia itu inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah sholatuhu in sholahat bakon ablaha wa anjaha
sabestuna pertama nu bakal dihisab ku Allah dina poe kiamat teh salatna eta jelema ngan lamun beres eta salatna jalmi waktu dihisab ku Allah takon apa hawaan jahat salamet bahagia ka itu tong sieun tong keueung ngan wain pasadat ngan lamun ruksak salatna lakon hobawa hosiro temen eta jalma teh bakal rugi bakal cilaka eta urang osok salat osok nama apa rukun salat duka nah eta nu paling baur munggah haji geus pulang anting 10 balikan ka Mekah ari ditanyakeun aya rukun salat aya sabaraha hiji teu apa ari syarat salat sabaraha hiji teu apa kiraku nu mawi alhamdulillah pribados ngatur rek nuhun lah saketiga pingahan kapun guru tis Cisadak bahkan mantan nama alhamdulillah nyontohan teh heula mata yakin lawan ajengan mah kudu beunghah naon sababna da buktina kudu contohan heula ku pimpinan ku guru sok guru oh kakara guru kitu tak yakin jadi ajengan mah kudu beunghah gitu supaya ulah diredek daki wari mah ledek aja komo ajengan kucel-kucel kali macam teu dihargaan eta di hadapan manusia tapi di hadapan Allah mah punten opat golongan anu bakal parakut asup-asup lah eta mah nya bisi panjang teuing eta we bieu geus beres inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah sholatuhu in sholahat faqad aina aplahawaan jaha di mana-mana sae salatna maka eta jalmi teh bakal kenging kabahagiaan bakal salamet ngan wain pasada ngan lamun ruksak salatna pakot khosiro pakot hoba wa khosiro bakal cilaka ka ituna sadayana amalna bakal muntah kana salat lamun salatna ditolak maka bakal sadayana amalna bakal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala kitu sedengkeun aya 3 kalimah anu teu bisa dipisahkeun di antara nutilu eta faktor namun pisah salah sahihina bakal moal ditampi ku Allah moal dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala mana hiji-hijina atiullaha wa atiur rasul anut ka Allah anut ka rasul urang anut ka Allah tapi teu anut ka rasul ditolak anut ka rasul tapi urang teu taat ka Allah sami hiji eta urang teh osok salat panu 5 waktu tara tinggalin ngan jeung tatangga tara rapi pangkanya Rasul mah jeung tatangga ge rapi kanya Rasul nu batur aya ngabenyengan hare-hare we bahkan tika di Ciduhan bang Rasul gitu anggo we kanya Rasul gitu urang mah kumaha apa di seke saeutik oge wah malika komo kang abayang gerak-gerak tadi gitu nomor kahiji atiullah wa ati rasul teu bisa dipisahkeun lamun urang anut ka Allah wayana aja kudu anut ka rasul naon sababna moal ditampi ibadah anjeun ku Allah lamun anjeun anut ka Allah tapi teu taat ka rasul urang taat ka rasul cinta ka rasul ari muludan setiap rajaban eta qobliyah badiah loba ditinggalkeun eta ganjaran diterangkeun dina Fathul Muin anu diaji umal minggu aya nepun guru eta ganjaran qobliyah badiah tapi ka ganjaran budeg-deg eta ajengan hungkul itu kan wah waktu salat mah nya kitu teh waktu qobliyah sing parengkel kitu si orang hese geuninganannya aduh Gusti kena ibadah kitu da mah macam maremet anu ngajongklok kana mah tah da pribados mah panitia sabenerna mah hari pribados ngabsen 10 urang eta buat nuhun kajaprian ka pribados sadayana aduh engke cenah Rojab ayeuna mah poho cenah teu ayeuna geus ayeuna teu loba anu ngalahirkeun jadi teu dibaca berjanji teh cenah poho we cenah gitu kewe cenah bulan Rojab apal da Isra Mi'raj lalakonna gitu eta nya ngan di mana-mana ditolak salat maka ditolak sakawe ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala kitu. Wih dikena tadi kena awal nomor kahiji tajidu fi amwalihim nomor kaduana dawaun lil marodi nyaeta ngajantenkeun tama pikeun ka jalma anu gering mudah-mudahan we anu ngimpakeun harta ayeuna harta bandana dianggo ieu tadiman dianggo ieu takriman mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala masing dawaun lil marodi masing ngajantenkeun tama pikeun ka nu janten ayeuna badan jeung keluargana sagala rupa harta badan ngajadikeun
panolak bala ti Allah Subhanahu wa taala. Gitu, mudah-mudahan ya. Anu sasieun anu sabeuyeurna. Sabab kitu tina hadis sedekah teh bakal ngabentuk 5 faktor kahiji bakal nambahan kana harta lain ngurangan. Ari syariat lahiriah kieu mah emang lamun duit 10.000 disodakokeun ke urang teh 5.000 emang ngurangan ningali lahiriah kieu mah gitu. Tapi hakikat nama eta harta urang teh bakal nambahan ku Allah. Jeung deui 5.000 mah geus kantu asal kuncina ikhlas bakal kasamper bakal aya jantenkeun amal kasayang ka urang. Tapi lamun 5.000 deui nu sesana deui disodakokeun ku urang belum tentu nu ayeuna tuang ku urang teh belum tentu jadi ibadah gitu. Yakin we lamun urang napelkeun hiji perkara kana jalan nu dipikareun ku Allah yakin eta bakal kasamper ku urang. Coba ayeuna disedekahkeun ngayakeun pembangunan. Pan ayeuna lamun urang arek sedekah mah naon we? Atuh teu boga duit tanaga, teu boga ayeuna tanaga emutan. Duit teu boga, tanaga teu boga, ngagonggong pangutarikna. Wah, aya ban kalau di pribados gitu. Moal jadi mah balageun kabeh katerang sababna setiap minggu nyuguhan. Alhamdulillah sing kuring bunga. Naon sababna ternyata masyarakat warga masyarakat sedekan tapi kasaroleh. Sarana naon apaleun kana ganjaran sedekah setiap Jumat, setiap bada Jumat eta nyodakokeun ka tuangan jeung leuteunana tapi kakumplit. Sim kuring ngaraos bangga walaupun pribados sanes warga masyarakat DKM ayeuna sedekah ngaraos bangga bunga ningali warga masyarakat DKM sedekah nu sakitu balageurna. Eta sedekah teh tadi hidup diambalihim bakal nambahan kana harta maranehanana dawaeul marun jeung bakal ngajantenkeun tamak pikeun ka maranehanana. Itu kunaon eta teh ku perjalanan sedekah urang sadayana gitu. Dawaun lil marad sedengkeun lamun hate geus teuas seuk ayeuna dina sampena katerangan netelakeun ngan Syekh Abdul Intoqi khamsun huna min dawail qalbi inda qaswatihi wa hadhil khamsa ma'hudatun min kalami Said Jalil al Intoqi mujala satu solihin aya huduro majalisil waqdi tambahna hate teh aya 5 rupa nomor kahiji saur Syekh Abdul Intoqi teh nyaeta nomor kahiji nyaeta nu disebut tambahna hate teh mujala satu solihin aya huduro majalisil waqdi calik jeung jalmi soleh calik jeung kiai calik jeung santri calik jeung ulama mujala satu solihin aya huduro majalisil waqdi tegasna mah hadir kana pangajian itu urang we nu ieu nu di dieu mangko soda maudi ayyukra ubi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatan fil jannah li anna man qasoda dalikal maudi illa mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam teu pati-pati dah hadir eta jalmi kana ieu tempat teh angin lintang ti ka abah ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam jol deui katerangan man ahabani kana ma'i fil jannah eta dua rupa urang teh meunang ganjaran teh kitu da tempat ilmu teh berangkat nggak apa nyata ya kan nomor kahiji tambah penyakit hati teh dawa ulil marot teh nomor kahiji nyaeta mujala satu solihin aya huduro majalis waqdi calik jeung jalmi soleh calik jeung para kiai jeung para ajengan para asatid para ulama aya huduro wa majalis waqdi tegasna mah hadir kana tempat ilmu eta nu jangan taman hate di mana urang teu asa sok mungkin teh bakal ieu mah nya boga masalah tadi deket jeung kiai ayeuna boga masalah jauhan kiai teh nu digeum ya gara-gara dewek deket jeung kiai jadi sebul gitu tamplang gitu ipis ka imananana eta anu kitu ipis padahal dina katerangan lamun urang ngagaduhan penyakit hate dawalil marot teh nomor kahijina mujalla satu solihin aya huduro majalisul waqdi calik di jalma nu soleh calik bisa saya ngasar jalma nu soleh tegas sama hadir karena tempat ilmu gitu. Da urang mah da dibere hujan teh pan hoream komo dibere tembil udunan asa era pada apa gitu ngajar tembil udunan ge da kelabel ilmu mah wajib atuh di imah di pengajian gitu. Hari masalah tulang ilmu wajib adilah dulu suka saat tapi majelis ilmi la tamusul qalam wala tatum harfan khairul laka min itti'afi raqabatin tuh aya deui hadis saya tanya mudah-mudahan atuh sakitu ge bisi teh mah teh pribados
cariosan pribados anu teu hartos ku palawargi sada bahkan teu ngeunaan cek kirudal teh kadewek deui cek mama kolotok teh kadewek deui cek mama cimareng teh eta si Ustaz Maman kadewek tah bisi kitu mumpung dipayuneunana mudah-mudahan sim kuring nyuhunkeun kepala wargi kanggo guru pribados hapunten anu kasun hampuran katada bilih teh mah aya kata-kata pribados anu teu patuh kana hukum teu kena kana bahkan teu ngeunaan kana mamanan kalawargi saha hapunna nu kasungkeun masuk pada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.